Keur kita jolek Kang Dedi. Tujuh naon? Neng periode acis teh. Iya janda. Tapi janda. Enggak usah kawin cina kok akang. Mau jadi yang keempat. Keempat. Oh, karena dia mau hiji jacan. Ya kan Aduh, teteh. Mending lelengohan keneh atuh. Gerak milari caroge. Nu kasep, nu beunghar, seueur teteh. Abdi mah can mikir-mikir, rada trauma. Bising direbut di batur komo teteh mah meuni garulis. Boro-boro kanu kaopat teh. Neangan hiji ge lieur mentake daripada lieur mending sorangan we bareng jeung Nihiang. Nihiang masuk ngamek lamun nguping sim kuring bade gaduh istri deui teh. Pokona teteh sing sarehat, sing seueur rezekina nya, sing tetep bahagia. Keur kita jolek Kang Dedi. Tujuh naon? neng periode acis teh. Iya janda. Tapi janda. Enggak usah kawin cina kok akang. Mau jadi yang keempat. Keempat. Oh, karena dia mau hiji jacan. Ya kan Aduh, teteh. Mending lelengohan keneh atuh. Gerak milari caroge. Nu kasep, nu beunghar, seueur teteh. Abdi mah can mikir-mikir, rada trauma. Bising direbut di batur komo teteh mah meuni garulis. Boro-boro kanu kaopat teh. Neangan hiji ge lieur mentake daripada lieur mending sorangan we bareng jeung Nihiang. Nihiang masuk ngamek lamun nguping sim kuring bade gaduh istri deui teh. Pokona teteh sing sarehat, sing seueur rezekina nya, sing tetep bahagia.